Aya anu tiasa dibantos, Pak? Abdi teh bade ngadamel KTP, Pak. Oh, madamel KTP. Sumuhun. Sareng saha Bapak teh ieu teh? Abdi nyalira we, Pak, teu sareng sasaha. Muhun terang Bapak mah nyalira. Maksud teh Bapak saha? Oh, pun Bapak mah sanes sasaha, Pak. Jalmi kitu jalmi kampung. Yang ajeuna buruh tani, buburuhna teh pami anu miwarang we. Upami teu aya nu miwarang mah pangentennya di bumi we gitu. Abdi mah teu harus tulang rama, Pak. Abdi teh harus teh nami Bapak teh saha? Oh, nami pun Bapak, Pak. Nah, haruskeun nami pun Bapak. Kapan anu bade ngadamel KTP lagi Abi, Pak? Sanes pun Bapak. Dahna Bapak teh haruskeun nami Abi. Deuleu eta. Muhun atuh. Nami saha nami. Oh, nami Abdi. Muhun. Nami Abi mah Fulan, Pak. Wah, itu atuh tadi. Ari calik di mana? Calik mana kursi tuh, Pak, tadi ge. Nya dina luhur meja teu sopan atuh Pak calik na meja mah. Sanis calik eta, Pak. Maksud teh alamat Bapak di mana? Oh, alamat Abi teh aya, Pak. Alamat mah aya. Muhun aya, mung posisina di mana? Caket PRT we, Pak, Abi mah. Duh, aing mah. Ari Pak RT alamatna di mana, Pak? Tah PRT teh caket Abi. Duh, eta. Sebatkeun, Pak, sebatkeun daerahna di mana? Alamat daerahna. Oh, alamat teh Taman Sari, Pak. Tah, kitu. Mihara rese kitu-kitu wae. Ayeuna Bapak lahir di mana, Pak? Lahir di mana? Lahir teh Abi di mananya di asa pemisur pembiang mah telatna di bumi, Pak. Ku Paraji dengan kapungkur. Kota mah Bapak, kota naon? Lahir teh Bapak di kota naon? Oh, di Tasik, Pak, di dieu. Di Tasiknya. Tah, ayeuna kapingna, Pak. Kaping sabaraha lahir? Dupi kaping nama, aduh, Abi teh hilap deui, Pak, ya. Kaping sabarahanya. Pokokna mah harita teh nuju sasi saum, Pak. Nya sasi saum teh sasi saum mana atuh, Pak? Kaping sabaraha? Tahun sabaraha? Oke, Abi. Kayaknya dapatnya diambut lah, Pak. Mohon sok. Nyetlepat mah kaping, sabarahanya. Oh, sebentar, Pak. Asa, iya. Iya, Pak. Tah kaping. Aduh, teu kaos mah diganti ku apa ieu? Ari ieu pan KTP, Pak. Nah, tuh ari gaduh mau bade ngadamel deui ari Bapak. Oh, eta teh KTP, Pak. Onggo eta apa? Muhun eta teh KTP ari Bapak. Da Abi mah dipiorang ku Pak RT, Pak. Ah, kira aku, Pak. Kumaha dongeng mah. Mun pan Abi teh dibagi beasnya banyak. Sur Pak RT teh cenah kedah ngadamel KTP gitu. Mata Abi teh ngadamel we. Nya bami ngadamel mah anu teh can gaduh, Pak. Ari tos kudu mah teken dah. Teh kedah ngadamel. Lek, Pak, atuh Bapak. Nah, lapang ngalapatkeun Abi. Lapat pun Pak RT atuh, Pak. Anu miwarang Abi ngadamel KTP. Da Abi mah teu niat pada ngadamel, mong sur Pak RT kedah ngadamel KTP. Muhun atuh acan gaduh anu ngadamel teh. Ah, Bapak pan gaduh KTP. Bapak gaduh KTP henteu. Abi gaduh KTP eta. Teras kunaon atuh bade ngadamel di KTP? Ya sur Pak RT. Kapan Bapak mah terus gaduh KTP, Pak? Nya panya. Nah, Abi makin ngadamel KTP. Pan Abi teh gaduh KTP. Nah, lapat teu ngawartosan ka Abi atuh Abi gaduh KTP. Deuleu eta gini nyalakeun uing. Kapan Bapak menyeros bade ngadamel KTP? Lamun ngadamel KTP berarti can gaduh KTP. Tapi Bapak kan geus gaduh KTP. Asli diri kieu. Sebenarnya beunghar bicara mah.